Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resmi pisannya. Resmi aya nama moal tiga Gmail teh mun papa ya. Ieu rada dikerahkeun kabeh kieu rada gaya. Hmm. Seperti biasa, sarehat. Rehat dong. Selila teh panggih ya. Geus 7 minggu. Roda batagor mending ampikeun heula. Itu diharap halangan. Kayalah saacan kadinya can. Kenalkeun heula, ieu babaturan urang. Oh iya baturan orang lain teh. Lain. Sok tarang ngararaku baturan mana mana. Kan seperti episode sebelumnya ternyata si Unyil bener ditewak. Oh bener. Dia Keur diasingkeun ka Pangandaran. Sebenarnya ka Pangandaran ka Cilacap bener eta. aya nu ngajemput. Ngajemput apaan sahideung? Kenalkeun ieu si Dahyo, babaturan urang. Ya teman-teman ini Dahyo. Oke Agali. Bapak Seket Tanjung Sari ya. Nah, baru-dak Deketan berating tapi Kiblat Fashion Tanjung Sari dalam muda. bidang skateboard. Cashboard. Cashboard King. Si Dahyo. Dahyo. Pokoknya mah yang tahu skateboard Dahyo pasti. Iya. Kickflip, ollie, nollie, naon deh? 360. Ntar aja. Raja Jojodog, Sapar, Wah, Rayagung, Mulut, Apit. Geus eta mah geus. Minggu kamari. Tapi bener si Dahyo zaman non Surya Kartika Agung Surya Kartika Agung geus main pertama skateboard. tah Dahyo barudak sket. Kudu apal tah barudak naon di IG teh barudak si robot teh sket barudak ngora dai. Oh aya nu anya urang teh teu pati deukeut sia eta. Heeh barudak anyar di plastikan kene. Di plastikan kene. Candi unboxing. Tapi halus pengikutna loba eta ayeuna. Skateboard. Skateboard Bapak skateboard Tanjung Sari. Jadi Kenalkan Dahyo. si Dahyo teh bobotohan urang. Jadi urang ira mimiti kenal mana poho ya. Mimiti kenal teh. Da teu lila teuing teh deket-deket teuing ya urang teh. Deket-deket tapi kayaknya kita sebenarnya mah sih kan gitu we. Jadi panggih urang ka dieu hayu gitu sebenarnya. Tapi da jigana heula kene kenal jeung ente-ente dibanding jeung urang si Dahyo mah. Nyari apa mah apa. Barudak cashboard Tanjung Sari mah Skateboard Tanjung Sari mah hade ya tuh apa? Jeung si bekoknya. Si bekok. Si bekok. Ada temannya teh nu jago mah gini sa. Bonat. Adit, halo Adit. Tamaran cekek. Orang Cekek, Adit Bonat. Dia pemain cashboard juga. Jadi si Dahyo kanu skateboard orang mah BMX bahala teh. Oh nya. Benar. Baheula mah aya ngaran di apa seberangan kantor polisi aya sirkuit Haji Mul baheula mah. Barudak tadi dinya barudak baheula mah. Street. Ngan aya nama geus jadi toko pan di dinya teh. Naon? Oh di ieu jalan gitu. Lain. Atau sirkuit. Sirkuit trek tanah. Oh, trek. Anu ayeuna nama Siga pumping berenya. tukangan bolu susu Lembang. Tukang Oh, teh ka eta. baheula mah tukang bilik di dinya teh. Hareup nama tanguluna pan aya trek tukangan nama. Sirkuit Haji Lainna Mul. di Depok. Anyar. Oh, Depok anyar. Depok ge aya baheula. 2010-an tama. Kudilnya eta mah nya. Mang Kudil tamun. Senior persapedahan mah Mang Kudil di Oh, Tanjung Sari bener, mah. Amun senior skate mah maneh gitu. Heeh. Oke, ente oge aya nu leuwih ti urang aya orang GTL, Randi. Oh si Rani Orton. Salah pokona aya sebenarnya mah. Ku sabab tapi baheula teh di Arandi eta mah jarang gitu main di teh. Mainna kana ngor we pan Bandungan wae. Jadi teu warawuh batur teh ku sabab urang mangarajakan barudak di dieu, tah jadi rame anu naon? Katingalina nu mimiting skate teh di dieu teh urang. Padahal masih Arandi eta. Padahal masih Arandi eta nu pangheulana mah. Oh cik si Arandi ente nu ti heula cenah. Pauh mana? Oh, Anjing. GTL. Kemana wae ulina si eta we Anjing gagal. jauh, Anjing jauh atuh. pisan. Aing Kamar gede Pasopati anjing. Tapi aing Anu nyen video teh aya. tapi aing teulik keneh kan aing baheula ulinnya jeung budak BMX teh nya sok ka bengkel nu karari itu dicabak banget ngamuk aing anjing teulik keneh eta mah cicing anjing cenah naon nyabak banget mah beda deui. Anjing. Tapi ditenggel tuh yo. Henteu sih kan. Tapi porenges baheula mah anjing bagaya pun Nah, ngaliwat. lain baheula mun pengen kayana kita porenges. Nya sih nya. Bageuna teh pitenggeulin batu. Nu ngaliwat teh kieu tah mlak cangkeng apal-apal sih ieu teh. Mun di luar sok ngebedegak ieu make kosang-sang hungkul geuning anjing budak leutik teh anjing bagaya pisan gitu teh ngaliat ka imah teh pan pas kitu tah. Gua bedok lu anjing. Apalagi mau harpan datang. Itu dibetawikeun pan aing mah. Pokona mah sih. Tapi memang si Dahyo teh sebetulnya mah abang-abangan. Abang-abangan kita. Heeh. Secara Dahyo. usia mah. nya sih. Geus kawin can deh. Alhamdulillah terjadi. Barangkali kan bae lah eta mah. Geus tong dibahas eta mah nu rame. Pokona mah ayeuna naon eta tadi.
Tadi dak tuduh dalai tuduh sore rantai. Poeuna nepi ka pohoan tadi oge si Galih nepi ka telepon anjir. Naon kumaha? Aing muka WA si Galih nya udang sare teh dibaca hukul ku aing terek dibalas poho sia. Aing loba error pokona anjing minggu Langsung ayeuna. video call. Aing mana hawas apa aing teh dari hungkul. Lain ari ingetan mana teh geus ngabalas atau emang Heeh, saya ingat orang tuh rek dibales, ngan orang tuh kaburu. Kan itu ka dieu teh geuningan. Tadi teh emang rek dibales pas inget-inget teh pas ieu nelpon we. Anjing cek aing teh si Galih. Ngawe teh isuk-isuk diangkat ku aing sore jam 4. goblok diangkat Langsung maca eta WA si Galih teh lampu rada kumaha. Ngerasa teu maneh pas kolot kitu ieu. Aya pohoan gitu. Loba pohoan. Loba kan nya. Ayo mana roda batagor sudah habis. Ngahalangan tadi. Si Mois mah lain pohoan, telatan. Telat. Ya, dia kan orang ngadaguan tipe Kemis kan ini. Anjing poe kemis keur mayaban hayam pelung. Tapi tadi ge geus katingali seeutik dua eutik. Si Dahyor ada paham tentang Tanjung Sari. Oh iya, Tanjung Sari kan dia asli bocah Tanjung Sari dia mah. Lahir di dieu nya, Lahir di dieu gede Tanjung Sari. Mana di mana SD mana sih mana SD 3 nya mana? SD 2 urang nu Oh Depok. SD 2 nya. Oh si Buginya SD 2 nya. Mana kelahiran Si sabaraha? Sarbe. Kelahiran sabaraha mana ya? Hah? Mana kelahiran? Sabaraha? Asa ngora wae si anjing. Ngora sih. Sudah, mah. 2000 hiji. Pampir. 2000 hiji sudah si anjing, 2000 hiji sudah berodak. No, anjing jauh tuh jeung urang Angkatan beda. sahanya urang mun di dieu mah. Nes Pak 87 nya mana namanya? Lanjut kredu Pak Predi, urang angkatan Pak Predi. 80. Nyonya, 80 80. tahun baru seru 2 tahun. Udah 3 tahun. Aing ke SD teh diantar ku ieu. Ieu geus kuliah urang Ke mana? ke sekolah. Kalau tapi awet ngora karena happy jelema teh. Happening. Happy keur kieu mah tadi mengahulang. Si Rudi Persib sana pun ya. Hanapeun. Si Rudi Depok. Si Rudi. Oh, Hanapeun. Tah urang jalan Si Nyek, si si Nyek. Gunil, Oh jeung si Gunil. Tah sakelas pisan ke SD. Oh, Tapi urang ningali si Dika baheula teh sok kadingdong teh. Heeh. Ya, sok sadingdong terus saat babaturan teh anu Si bener Bahmi. ke rakyat we si bapana teh ningan. Masih lain. Rakyat masih iya podi ngaranna. Tah sok ningali dinya teh di dinya urang mah di pasar teh. Jeung eta mah tukang PS tukang kaset PS lain rakyat mah. Heeh, sok di dinya pokona Spami mah mah zaman jamnya. Spame mah jam. Apal teh baheula tara ulin ka dingdong Masuk. ya. Wah, tara Atuh ieu mah tiba heula dugem ulina. Anjing. Urang dugem. dugem golok. Abang mah abang. Abang melepas piket atuh. Abang beda. Nyari LC abang mah. Ding dong tah nu ayeuna mah geus ding dong ya. Heeh, geus jarang ayeuna mah. Terus Kehidupan Tamiya, kehidupan dingdong ke Oh, beda Tamiya. pisan ya namanya di nu main PS oge. Jadi jarang main bareng gitu duaan ya masing-masing di imah we soalnya kan nyatin game oge ngaruh sih nya. Game oge lolobana nama game teh nu saurang nih. Nya maksudnya player. salayar teh kusorangan gitu tah ayeuna mah. Beda pisan lah pokoknya jeung baheula mah. Introvert namanya. Heeh, lebih ke introvert barudak teh. Baheula namanya main Tamiya di alun-alun teh. Toko bagus. Anjing dililit. Kayak teman-teman orang juara eta. Toko Tamanya hadiahna teh menang trek. Heeh, toko bagus Toko nya. bagus sebelah Anu aja dah Eta nu jadi di KSU. Jadi KSU. KSU Tandang Sari. Heeh. Oh, apa? Tah saacan baheula sacara rame Indomaret Alfamart teh urang geus boga nya Toko ya bagus. aya toko bagus. Yuk, Dagang mimiti Tamiya, meuli kacamata nu beudem biru teh non. Joshua teh. Eta 3 3D dimensi, 3D 3 dimensi. Oh. Nu pas dicobaan waduh anjing gitu. Oh ngaruhna anjing. Aduh naon aing teh. anu juga koperasi merah putih eta. Heeh. Gitu. Heeh. Hayang 3 dimensi mah ku mushroom langsung eta 3 dimensi. Anjing kita mah 8D langsung ke mushroom. Anjing masuk. Tapi bener sih euy ka mana-mana terkenal teh Tanjung Sari teh ku mushroom ku jelema Kabeh, baraong nama. kabeh. Bener. Asli orang tasi bena ngaranna pasti mesen teh ka urang. Mu kirim mu, baheula. Mu kirim mu nanti aku kirim lagi dulu. Tah, salah Nama sa- geus beda. Salah saiji urang pelaku nanya pernah ngajual ka satpam sakeresek teh gocap mushroom Tanjung Sari paling halus cenah. Paling halus eta Pagaden punya. Heeh, Pagaden Pagaden. bawahnya, padahal mah Tapi jeung kan enak jeung mah. wadukna kan kemudian dikira. Pan eta teh pan pengawet mah teu babari bau. Jadi geus bau ti mimitina gitu kan. Oh moal karasa we kan itu kan. Bener tapi mushroom Tanjung Sari keren. Baheula gitu. Baheula, Ayeuna cuman mah. kan enak mah si kebon tempat ngalana ge Jadi kamari perumahan, ngaliwat. Jadi perumahan anjing. loba enak. Tapi buat orang aing eta aya si anjing nu di kamari cerita ke dedegan tentara inisial eta. Heeh. Si anjing da aya deui wae keur ngalah mushroom, Ded. Asli? Keur ngalah mushroom. Kamari? Lain anjingnya Itu baheula. baheula. Keur ngalah mushroom di buburak anjir ku warga di dinya dicarekan biasa gitu. Ngaralan mushroom ieu cenah.
Ek Parabox nya anjing api-api ti BNN anjing. Wah. Ngakukeun ti BNN goblok pakai jaket kulit anjing. PBJ-na Ieu mah cajang Sampel. penelitian sampel anjing goblok. Ayo anjing. Aing nyaho jelemana. Anjing nyaho aing jelemana. Memang di Vegana memang pantas. Mana? Anjing api-api ti BNN. Inisialna guru kan. Oh, sampel mau 2 karung anjing. Oh, Goblok aing. Gordahnya mushroom gordahnya. Oh, eta Wah, bener sih. terbaik. Terbaik eta. Pin ka aya pan bena di Tanjung Sari. mushroom squad. Squad. Hmm. Oh, bordak. Melki Masih nya. kayak ya kan ini. Om Melki Aya, ayo kita manggung lagi Om Melki. Aya. Kayak suatu saatnya Om Melki. Oh, si Om Melki nanti kesini ya Om Melki ya. Kita ngobrol Saat. suatu saat nanti. Kita ngobrolin mushroom squad tapi lain mushroom asli ya mah lain. Tinggal Ya, gedai. berbicara sejarah we baheula Mm-mm, sejarah zaman dulu. Ya, zaman baheula ada Eta senior band reggae Tanjung Sari eta. Ari antum leutik di anjing lahir di dieu oge. Lahir di asli. Tanjung Sari asli. Lahir di Tanjung Sari. Berarti sarua jeung si Dahyo mengalami di leutik nepi ayeuna teh. Heuh pan eta perubahan-perubahan asalna tadi toko bagus jadi naon ayeuna. Mana ngalaman teh Naon. di hareupeun imah urang jalan teh lain aspal baheula teh batu baradag. Eta anjing kangen. Kapan ka imah urangna ka ditukeun teh anjing mana we hungkul kangen aing mah henteu mungkin Sarua. ayeuna. Kangen suasana. Kangen suasana Kangen, hungkul, kangen bener, suasana bener. hungkul. Iya. Jalan mah Ngalaman. Ngalaman ka sakola si sapatu teh make keresek da jeblog. Ah, Nah, nya bener. kan Bener. Berarti hari penimone taneuh keneh jalan. Taneuh keneh masih taneuh Anu komo keneh. si ieu anjing kampung imah na oge Oh, Cigondoknya rek arah ka Cigondok. Pan make rakit heula tuh. Ora rakitan. Nyebrang heula. Jelmana ge kampungan pan. Anjing. Edan. Banyak kampungan main kes-kesbor anjing. Banyak kampungan main kes-kes bo. Eta teh budaya endorse. budaya Amerika dah yo. Anjing euy tah aing pernah dicarekan ku baturan. Naon? Budaya Amerika cenah teh Budayawan. ulah disombong-sombong. Anjing. Aing teh Terus kudu gebog jauh. Gebog jauh gitu, anjing. Skateboard Iya ada kulahar ini kan anjing baheula mah di lembut sok aya kulahar. Bebeletokan budaya urang mah. Nah, bebeletokan kuawi gitu nya. Make koran di Make diheubheum. diheum heula. Tapi kealaman keur aya rel keneh teh. Untuk jauh Oh, atuh. teu mah jauh pisan. Aki urang ge teu kaalaman, indung urang ge teu kaalaman rel mah. Mun aki mah kaalaman. Geus kaburu di Kindeu teh benernya. SS. Tapi da asupna SS mana nya? SS SS Kulon. SS Kulon. Oh lain kau masukna teh. Kau mah mun urang mah naonnya sisi-sisina tah. Kan di Sisi aku mah. Nah, maksudnya teh kan jalan SS mah tengah ieu kan. Heeh. Nah, di sisina teh kan imah hungkul loba. Heeh. Kaum sih. Kaum mah sebenarnya Masjid Agung sih. Sebenarnya Kaum Masjid mah kudu nama. heeh, tengah-tengah pisan Masjid Agung eta kaum eta teh. Ada dua nya. Heeh. Asupna kaum. Heeh. Oh Depok. Tapi Ya. Depok. Ya rata-rata pan gitu lamun misalkan aya alun-alun Masjid Masjid Agung. Agung tukangna pasti disebut kaum. Kaum. Harapna Itu di mana-mana nya eta nya Berarti eta peninggalan naon di? budaya Walanda. kaum teh. Heeh, kaum. Terus kecamatan belah di seberangan Masjid Agung teh alun-alun Kawadanaan. Heeh nya. Tadi kaum. Sapaketnya eta mah nya. Pan di Bandung ge dalam kaum. Heeh. Oh nya. Sebenarnya pada itu kan alun-alun. Kaum Kaum dalam masjid. Cing sedikit Kedua. pintar oge nya. Lain pinter Anjing. goblok. Nah, emang standar eta. Mas standar. Umum eta sebetulnya mah. Mana tarawih. Salah biar kalimat nak ya. Aing bodoh oge berarti. Aing Oh, bener. bener eta mah. Gagah Heeh, bisa bener, gitu. kaum. Kaum. Kauman. Kauman. SS pisan berarti eta mah meneh mah. Eueuh gitu kan urang mah sisina kaum gitu disebutna teh kan kaum. Tengah meureun ieu mah kan. Kan orang teh jadi si imah orang teh pas pisan eta teh gerbang nepi ka Pabri, nepi ka imah nu di jalan TK ayeuna nu aya tulisan Tanjejoeng sarita. Jadi imah urang teh pas gerbongna. Heeh. Entak lamun ke diaktifkeun deui. Gerbong, anjing. Heeh, gerbong hiji teh. Gerbong mah kareta. Nya kan eta Lain teh. gerbong nanti pergi eureun kareta teh. Stasiun. Oh, stasiun. Gerbong mah kan. maju atuh ngingilu gitu. Stasiun tah terus nu ayeuna jadi pasar bako teh baheula mah pasar kan ya bener Heeh, ya. pasar pertama teh di dinya. Jadi terminal pasar gitu tah. Ya pan sejarahna mah tak dijieun rel kareta ge karena pasti ngalibatan pasar ya maneh. Oh, Pasar dipindahan ya. anjing dipindah. Pas gerbong. Sungan aing dina hate, Pasar lama. dina hate. Dina hate. Nah hate ieu tah. Nah hate urang mah gerbong teh heeh pergi cicing. Iya ternyata gerbong teh kereta api Heeh, gerbong teh gerbong nah. Lokomotif eta gerbong teh. Heeh. Nu majuna gitu mata anjing gerbong mah ngingilu berarti. Gerbong tah anu tengah belah dia terowongan bisa teh apa ngaranna terowongan apa kan? Maya soang. Oh, anjing soang galaknya. Galak pisan soang eta bagong. Nu caricing di SS. Anjing.
Cari cing deh, saya ngaliwat kadinya hoream, yakin aing Selina anjing gitu mah. Aya mitos nah di mana? Aya anjing tukang mie ayam nu kageleng. Lain goblok. Temen menang make baju beureum. Heeh, teu meunang make baju bareng. Lamun ngaliwat kadinya gitu. soangna bakal galak pisan Oh, budakna ge bakal soang. jauh. Aya soang opat di dinya teh. Tiap aing ngelewat Si Dodok. leutik aing keur Karena- leutik pisan. Karena aku sabab kan zaman orang-orang banyak maksudnya geus SMP itu masih serada gede oge ulin teh sok lempang. Eta raka nu motor gitu tah. bener. Eueuh can Ada aya mah. gablak motor sia lain masalahna mah. Lain tara nu motor emang teu gablak. Emang cuma teh ka mana teu lempang teh. Kadinya teh aya soang teh soang gitu. Ada sini udah ini baheula. Deket ieu si Karamba. Jonathan. Nah, Anak-anak kan. can soang, can sora anjing gitu ya teh. Kebelit. Aing kudu sieun nu mana heula ya. Soang rek ngalodok anjing gogok pan. Wah, soak eta. Berarti legend eta soang euy Heeh, arapa. soang Soang eta. eta. Teuing nu saha nepi kaena misteri urang mah sia Teuing, kapal eta nu saha soang. eta soang eta. Cik bisa anu apal teh soang nu saha hanapeun terowongan. Heeh, handapun jaman Tahun sabaraha eta berarti? Tahun 2004. 2004. Sudah akhir 2004. SMP mah nya 2004 2005. 2004 eta soang. Pok patokanna mah urang mun rek renang ka Pak Haji Somo pasti ngelewat ka dinya. Oh, bener Tuan nya. mentas. Tuh ani meuntas. Oh nya tah salah sahijina kolam renang baheula mimiti teh di urang Haji Somo nya. Kolam renang Tanjung pertama Sari eta teh. Legend. Heeh, Tanjung Sari teh. almarhum Pak Hadidin ini teh. Ayeuna ge masih Satpam masih teh. beroperasi. Masih beroperasi kan. Bapakna Didin. Bapakna Didin. Tapi kan meskipun di dinya aya kolam renang ge maneh sok ngojaynya. Di Balungan aing. Aya kolam renang ge ngojay mah di Balung Balungan. lama ngeunaheun kene eta Nya, walungan pamandian. Bersih kene, Oh, cepet pamandian tepus. mobil. Bersih jeung jero kusabab aya nama kan pindah kurutah jadi deet eta mah. Si Sumengka teh ya. Cumengka. 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 Bener, Cumengka anjing. Pabrik tahu. Sumengka. Pabrik tahu naik kan ya di dieu? Aya pabrik tahu teh pabrik tempe anu di. Aya kana di dinya? Aya masih aya. Anjing senior eta euy. Baheula mah China Lulung bersih sama eta pokona mah di dinya Lulung mah. sama. Jeung sok ngalung-ngalung duit tara mana di dinya. Aya baheula. ngalung-ngalung duit. Lamun teuing lamun rek renang ngalungkeun duit gope Jadi- atau 100 200 perak cenah. Jadi mitos nama ngalungkeun duit kadenya teh micin panyakit li. Jadi cageun. Ah, tah eta mitos. Bro, Cibuner nu China teh Eh, beak-beak. cita heuh Cibener nu belah dieu mah. Amun anu Urang si pernah di Surabaya mandian belah di ditu. dinya euy, pernah bener ku babe. Di mandian. Oh, dibully ge. Paling Mana jadi yang paling jadi bayawak? kieu. Paling jadi kieu juga Yang bayawak. Diharapun imah jeung bayawak mah aing di mandian. Heeh, bener beda ngaranna teh bedanya. Anu di dieu mah anu aya tajuk. Heeh, tajuk. Aya tajuk Tajuk, di belah dieu mah tajuk. ngaranna Cibener. Anu belah itu mah Cisumengka nu Cisumengka. tepatnya seuh ibu-ibu unggul mah. China nu tarik belah ditu sebenarnya mah. Heeh, aya nama nu pasti dipake mah belah ditu, belah dieu mah geus teuing di selangan euy, non? Di eta Di halangannya. lain di halangan. Sekat. Balik masih tole di. Lain Mas maksudnya Tole. si liang China diarahkeun ka imah teuing gitu aya. Nama. Aya balong. Di- Balong mah masih akeh balong. Eta mah pipanisasi. Anjing pipanisasi. Tapi ngocor kene sih China mah, cuman jarang geus aya. mata air, eta mata air. Mata Mata air air, tapi mata air. da di sumurna oge duit tunggulnya. Heeh, duit Ada tunggul sok- baheula mah sok- duit receh. Duit receh. Sok ngalaan aing. Balik balik renang teh anjing sok ngahaja. Jika deet genan ditahu ngopada anjing petanjung Jero. jaro aing kieu tah. Laput. Laput Leutik, zaman urang mah leutik hari. Ayeuna mun ditanya jigana aya keneh eta duit teh harta karun. Ah iya pasti aya loba geura sok wani mah. Ngan dipikir-pikir tah tadi urang we teu relate sorangan. Mana yang sebenarnya mana gede di mana? Aing bingung. Urang ngelahir mah di situ raja atuh da anjing. Sumedang, Jauh Sumedang, di Sumedang. Play. Anak Raden sih mah. Wah, Raden Waduk anjing. Raden di mana? Nganten urang mah ciri khasna sawo, urang di Sukatoli tukang sawo. Kabeh jelema teh sawo. Cempole, Pindah ke sawo Tanjung jeung Sari. cempole. Urang pindah ka Tanjung Sari teh tahun 2000. Tahunnya tahun 2000. Sacan SMP-nya berarti masih SD. Kelas kan? 2 SD. 2000 Oh, buah SD. menang Kelas ala. Hmm. Lauk Ka Cilembu nyobek. urang pindah teh langsung. Oh, langsung ke Cilembu kan itu. Pindah ke Cilembu. Tapi pindahan lah ke Puskopad. Ta cukup lilana mah di Puskopad mata bebaturana Puskopad. Oh, Hmm. ya mau yang si Ecim. Oh. Ecim. Anak-anak ya hukum utamanya. Anak-anak kacau eta mah anak kacau. Tapi teh urang ge aya katingali ti dieu ti non jalan Tunggul Hideung. Ka Ciayunan terus jalan Tunggul Hideung anu letter S. Katingali belah kanan teh aya sawah, sarua jiga di non eta teh, Terowongan. di Cumengka. Heeh, urang terowongan. Ada aya pan tuh Aya di dinya. Oh, Caritana iya. aya momok segede tampir. Aing disingsireun baheula. Mun apa tuh cerita kalian juga pasti tahu cenah diceritakeun di Tunggul Hideung teh aya momok segede tampir. Lain tampil Di terowongan. Sodang. Godang. Segede kieu. Oh, aya jurig momok. Lain di terowongan sarua. Aing Di terowongan. Aya di terowongan seru da eta mah hese dilaan cenah hese dibongkar. Wah, aya we carita ieu Aya terowongan Seru kadinya. banget. Nah, soalnya eta teh pertigaan. Nah, disebutna naon ya lamun walungan? Pertigaan. Persimpangan. Heeh, antara Cipeles jeung
naon hiji deui tah. Jadi urang teh ngojaina di dinya, heuh aya eta segede jodang eta. Heeh, bener kan? Heeh. Ngadengin kan ya mitos eta? Ngadenge. Momok cai momok. Anehnya momok segede jodang. Segede Kebayang kan yu teh nya. Kayaknya teh segede naon? Segede kohkol. Tapi apal jodang paragi naon? Opak moe opak. Oh iya, bener. Aya kan badag Sunda jodang. banget gue mah walaupun gede orang Jakarta kan tahu. Barat. Jodang tampir kan. Di BSD ya tuh. Ada jadi jedeng. Jodang jedeng. Mun di teungel jeding. Tapi BTW bieu cek si Dika naon ngaranna teh meskipun ieu podcast teh bahasa Sunda di tuh non di pagawean rame cenah dik. Rame sok lalajo. Anu teh ngarti ge. Terus sebenarnya mana tengah arti kan sesirian ningali aing sesirian. Teuing anjing. Sok lain-lain wae. Lain-lain. Ada mau ngerti ya mana disebutkan Cisumengkanaon, mana terowongan mau kabayang. Apalagi jodang, apa jodang? Apa jodang? Paling oge momok cenah. Menakutkan. Nah itu kalau momoknya tahu, cenah kalau jodangnya enggak. Ini cari tunggul hidung. Tapi nu dikangenkeun deh naon baheula cukup ikonik itu kan relate ya tiluan mah daerah-daerahnya Tanjung Sari pusatna lah deket alun-alun aya nang seueuh gitu tah. Naonnya euy. Namun di dia mah tadi cek si Repa di Lenyung mah kan aya non PS Tono, PS Patono. Tono mah eta legend pisan tempat orang mabal main PS. Urang mah teu kebagian Tono mah, mana kebagian teh? Henteu. Urangnya Beda Lain-lain teu circle, kabagean beda di circle. tempat di deteun urang ge aya soalnya si kakek Tuh, pancep beda. aya di Iya. urang Bang PS sarua. sarua nyewa Yang mau PS. mungkin ujuk juga dia tuh karena pada orang imahan di Lanjung we kan dia. Nya salah sahijina sih mun main PS mah nya nu dikangenkeun zaman baheula gitu tah. Jadi mun urang misalkan hayang main dinya jam 12 beurang, tah kabageanna teh jam 8 peuting. Soalnya nu antrianan daftar apa, rek ya? main teh nganti teh loba, sok catatkeun heula geuningan. Tapi di mana rentalna make kieu teh remote anjing meh teh kanu TV sabelah. Sarua. Anjing bener remote teh dikieu. Sarua. Pipina samere. Remote hiji. Dikiekeun. Anjing heuh bener inget. Ajeng bisa ditunda, nyimpennya 10 Ah, menit. nyimpen 10 menit. Bisa nyewa memori. Jika sarua eta malah. Sarua. Tapi teu urang mah sih Wah kabaragean sia eta budak mah main PS gitu para rahasia. aya mah di HP karena dia gamena. Kumaha mun di mana kumaha. Urang di Cilembu pertama kali urang reuwas pindah anyis culture shock murenya di Sumedang. Sarua make remote gitu diselip mode timer di TV-na. Pas ka Cilembu make koin 1000-an di. Aya alat mah. Ya, nu kotak. itu aya. Tring nambahan sabar menit. Urang teu ngalaman. Urang Utamanya gitu, ngalaman eta. emang beh dieun si kadinya mah geus zaman PS2 Tapi eta mah. goreng nate Lama. lamun urang can nge-save can naon teh bisa di Nya. kala can di save Heeh. langsung we pareum ngajepret gitu. Soalnya di situ nama nu paling unik naon cik. Ninyuh mie teh geuning, ninyuh mie langsung dibungkusna di Dikucur. lieur. Dikucurkeun. Terus dijepit make jepitan pamoean teh geuning. Ditunda heula. Dihijikeun jeung keripik lada. Apa mereka? Keripik lada nu di lapang kuda. Naon ngaranna? eta legend. Pikdas eta. Pikdas Tukang Sawargi. Eta Sawargi. Tuang Eta SMP-nya. teh abah urang eta teh. Hah? Abah urang. Berarti mana dulu si mul atuh? Heeh. Kemarin dulu di semul. Jadi eta nu dagang keripik teh adina abah urang nu di ditu bakal nyati dulu urang keneh. Tukangan SMP 2. Nya. Eta keripik. nya. Wah, Legend Legend eta. apa jeung kerupuk-kerupukna kan. 10.000 teh satoples Heeh, badag. mun meuli kadinya mah. Dulu semul sih. Keripik. Lain si Emul. Oh, lain. Lain si Emul. Aya eta sirkuit Haji Mul teh pan eta si Mul teh eta di dinya. Haji di sisi balik. Kok haji di susah sisi. Teuing eta mah landian barudak we teh, Landian barudak budak eta BMX disebut teh sirkuit Haji Mul. Tapi rame bener euy, baheula mah euy. Kangennya nih eta sih salah sahijina daftar gitu. Meskipun orang adagoan lila tapi jeung barudak teh ngumpul teh geus kitu we, kitu rame gini kan. Patungguan-tungguan teh. Tungguan. Tapi mana ngiluan jeung hari si Dahyo naon berarti ieu na klub bola namanya Day. Barca. Barca. Lain atuh naonnya bener PSG kaum PSG. junior. Oh. Sepak bola junior. Barca mah kaum kuduna sugan teh ngiluna ka Barca. Barca. Oh, aya Barudak dua kaum. nya masalah mah. Heeh. Tapi antar RW ngiluan tuh antar RW di alun-alun. Henteu euy juga. Oh, nya. Henteu. Oh, Lembur lembur Jatisari ya sebenarnya. Oh, Jatisari. Jatisari bener, urang. Karena mau di orang mah ya antar RW ya ti RW hiji nu Bisa jadi si PSG na mah ngiluan, tapi si Dahyo tara. Kan skateboard atuh. Ges ulin jeung ges skateboard. Jelema elit. Bebaturan nyampur mau sepatu pool teh. Apa itu sepatu pool sih? Apa itu main bola skateboard gue Oli. Lang layangan getara ya. Osok bala-bala layangan Si osok. ini bocah Bandung banget. Haji. Di endorse semua pokoknya mah.
Mana menang layangan sok di mana? Jadi Direktorat si anjing mah. ento di kaum aya di main kaum kes-kes bor. mentonya di ditu di Bakan Jati kan urang mah 2 tempat ulin teh nya di tempat leutik urang mah di Teneni urang di Bakan Jati. Tamun jeung barudak nu geus sakola mah di handap di kaum di SS. Di si Emek berarti Babakan Jati mah. Si Emek, Sampai mana? Jemek. Heeh, si Sandi. Heeh, si Sani. Eta mah dulur maneh. Heeh. Urang si Ayunan sih eta mah. Heeh, jeung si Sandi. Boga imah Saya di SMP dinya. teh panan. Oh saya SMP mana? Jeung Tak si urang eta eta sama- ulinnya si eta di Puskopat. Oh. Kan di mana di si Ayunan? Di si Upung Sandi. atau berarti nya? Ya heeh. Simpung. Si Empung. Heeh, jeung si eta urang. Abang eta abang. Abang asli. Eta abang Tangtara. Iya, abang. Pas piket, Bang. Anjay. Abang. Itu bener si Jemek. Tah urang ge diajarkeun baung ku si Jemek di Puskopat teh. Eta teh jauh umurna pan jeung urang teh sampai di maneh. Heeh. Jauh pisan. Angkatan Jemek. sakelas pernah jeung si Sandi eta. Make Si wae Panji. calana, make wae calana ieu. Calana. Mercet teh non. Emo aja. Emo kid eat shit. Heeh, emonya baheula mah. Ayo Emo. bitis rarantang. Anjing IBT segede toran penguin. Make celana emo geuning aja. Celana emo. Jeung baheula mah loba turnamen mu di alun aya aya turnamen benjang nya teh mana aya turnamen benjang Aya, aja. bener. Apa? Benjang teh Lais. bela diri kan? Lais bela Bela dirinya. Lais nu lempang di nu tali. Tambang di luhur. Tambang. Oh, Luhur baheula teh masuk aya Anu dong. awina ngemplat gitu. Plat. Lais. Benjang tapi nu paling menarik mah Gagal nu benjang. pararotong leungeunna geuning anjing nyerengklek kieu. Benja ribut. Kieu kan gelut teh nyekelan leungeunna. Disumukeun. Oh, Iya. jiga sumo. Jiga sumo. Gulat merenya. Gulat. Benjang tapi Ya boleh. rame eta. Unggul. Tah, tapi teu ngartinya baheula model ngomekeun leungeun anu parotong kitu kubarisa gitu tah. Kepadana nya Heeh. almarhumnya padananya. Ada. Tengkilang teu kumedis gitu lah istilahna mah nya kan nya. Heeh. Maksudna teh Ya. naon mun aya namanya tukang Tradisional. pijat gitu tradisional. Enci. Heeh, tapi nah barisa barener deui nya. Anehnya baheula mah. Ya, Pan tong coba-coba. jauh-jauh teh ngatu bidan jeung paraji ge heula kena paraji. Sok aneh aing mah para jam teh nya ieu pembukaan sabaraha jual ngaborojol we. Heeh. Sok. Gagal Berarti Nah, tinggal. berarti pengetahuan mah geus aya. Si anjing mah nanyana sok aneh-aneh. Si ka aing si Dahyo goblok nanya kieu geura. Cenah cik isna saha nu mere ngaran melon. Nah teu jomis naon jomis hejo amis. Da melon no, sidik ku sia melon. Nah teu jomis pan hejo amis. Jomis mah da nyambung hejo. Si anjing sarap. Terus ngomong kieu geura. Berarti nu mere ngaran buah jago cenah saha. Emang euy saya sok kepikiran teh kumaha nah anjing diaranan melon. Si anjing. Sana ya jawabannya kayak sarua aing ge lieu. Sia nah bet hirup goblok. Hayang diberi pertanyaan ieu. Ya bujalan atau eueuh. Oh bener aja. Oh cek mana ibu jalan atau apa? Udah tadi lahir. Urus cetik goblok palsapah eta mah asli. Can kadi Itu teh. dipotong ari-arina eta mah. Can kadi teh. Dawu paraji. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Naon pasanganna cau? Nah, Cenah so. teh naon? Setiap makhluk diciptakan pasang-pasang gaberang jeung peuting. Tapi Hitam kan- putih. Tapi kan cau mah geus aya nu ngarempet, geus aya nu masang gitu tah. Nya teu kudu aya pasangan deui jieuna mah. Bener teu? Bener teu? Geus aya nu ngarempet kan cau mah geuning kan. Jadi geus teu kudu aya pasangan deui. Cau jeung cau berarti. Heeh, cau deui geus ditu tah goblok. Apa aing maksudna ka mana apa? Mung disangka bodoh si anjing. Tuh kudu ketinggalan pinter oge gitu. Kita kudu katingali pinter di dia mah ya. Heeh, baik. Lain Cuman bisi majarkeun aing teu ngarti pertanyaanna gitu. Baik jelaskeun. Anjing Langsung sosokan pil sapa teh geuning. Apaan sih hayang bari hayang hayang boga budak tapi embung boga pamajikan cenah. Carekan gomloh ku gomloh macan dicarekan ku aing caritakeun ye. Kumaha cik? Anjing barare teh kieu aing cenah. Cenah hayang boga budak tapi mung boga pamajikan. Ku si gomloh ngajawab naon cik? Ya si anjing cenah geus kawin urus we anak anjing. Anak anjing ngerek anak anjing. Aneh sih da yang mana mikir nanti. Aing hayang boga budak tapi Orang boga pamajikan. mung boga pamajikan. Kaganggu. Si gomloh pan bari aral teh meureun. Ngadengin aja. Kaganggu sia mesen geus urus we anak anjing. Ngerek anak anjing bari amok teh geuning digelenu si anjing. Oh nyebut anjing lagi Pak. Sebenarnya mah eta aing pemikiran teh pemikiran simpel. Anjing pemikiran. Palsapah dewa ya. Jadi baturan aing teh nya salila ieu nongkrong teh unggal non.
unggal nongkrong teh nyaritakeun teh anjing lieur pemajikan tak gitu maksud teh aing teh jadi anjing mending keneh boga budak tapi pemajikan meh teu lieur teuing kitu aing sabenerna mah simpel nama Lieur nama mah hijinya. heeh jadi lieur teh hiji ngurus budak unggul bae pemajikan ge sabenerna mah tidinya gitu tah cuman pas diucapkeun kan Anjing. Ngabijieulkeun budak nu dilepeh. Cia mah goblok neangan budak tidak bonteng suri meuneunan anjing. Aduh anjing. Bahayanya. Pertanyaan Aduh. tapi bener ya celetuk kaduk itu teh anjing sok kadang mah teu dipikir heula anjing Jujur, jujur Polos, polos kemarin mana cik, saya diajak podcast, inget kan ya dayo. Nah, cara. Beri kieu tengah ulung di barber teh. Lalu anjing lah iraha podcast lah bahas jeung aing kabeh yang tai gede bahas ku aing. aral Arah. Dek janjian nama sih wah tira geus aya sabulan ya janjian ka urang nya Heeh. heeh geus aya sabulan nama caing teh iraha caing teh podcast teh jadi wae tah kamari mah parang pisan nepangi si mus hayu caing teh iraha anjing Juga teh moal nantang teh ya padahal aing tadi pas datang ka dieu teh anjing aing ngomong naon Nantang. anjing aing kudu ngomong naon ya caing teh tadi mah tak ulang-ulang Menarik, tadi pas datang teh menarik. da kumaha rek ngebahas naon Ngebahas potensi. potensi Tah di Nah, Tanjung Sari potensi non ngaranna teh demografi berarti demografi. sesuatu anu bisa ngahasilkeun di lembur eta gitu tah. Tanjung Sari naon nya kira-kira? Urang anu Hasilkeun masalah. betul, urang menghasilkan masalah. Cuman tahu urang anjing Tanjung Sari enak. Mata nah teu impor gitu. jeung anu meureunannya ku lembur batur teu bisa gitu mah Eueuh lah di eueuh batur lah mah. eueuh lain teu bisa eueuh Nah, teu bisa tahu mah euy. Tahu mana? Teu tahu. Promosi tahu hareupeun Imah si Uya Panturas. Yundi. Nah. Enon. Yun. Menarik. Bener eta enak. Eta enak. Promosi ya. Teh Yun ya abi kan Kayung Yun. Kayung Yun. Masuk langsung nanti tahunnya nanti minggu depan. di urang mah aya di urang mah naon cing Jalabria. ali agrem di urang mah tah nepi ka ayeuna ge teu nyahonya ayeuna mah nepi ka ayeuna ge sakasakanya urang mah di urang unggul di nya di kaum ali agrem mah Oh deui. Ada urang sok nyawa PS2 teh di si Atep di dinya di heeh Racikna. di tahu di dinya kan ali agrem teh lama Ali tapi Agrem. Ali Agrem ayeuna masih masih tidak jualan tahu sih mah. masih kayaknya jiga nama Ya. masih Masih jualan ada nya Ali ali agrem terus teh naon deui nya potensi di urang Wah, sok nahabet Ali agrem. Naon sok agrem? Anjing agrem. Nah teu longahnya bolong di tengah. Cing aing ini. Ali longa. Longa. Bolong di tengah. Ajaib anjing otakna teh. Nah teh longa. Tapi eta nyieuna make naon yo. Ngabolongan make naon eta yo. nya puleungeun Bolongan. Manyanya nya keuleungeun di Nya kitu manya lah gitu. normal. Pertanyaan beda. Goblok. Pemain skate ya anjing. Anjing goblok bonat babaturan maneh kunaon bonat. Palingan awet ngora kan gitu. Pengen awet gore si bangsa. aduh anjing Lamun potensi mah sebenarnya Tanjung Sari mah potensinya nggak sumber daya manusia anjing SDM. balarodor anjing. SDM balodor. SDM balodor. Sok skateboard aya di Tanjung Sari mah jago deh. Lain setengah-setengah maksudnya geus di endorse oge. Tuh. Adi maneh kan di endorse. nya, Kunaon sih di enak? Ku Merstut pernah nya. pernah merstut Ku Merstut, ku Maternal pernah. sepatu teh naonnya poho ngaranna teh Rebellion, sebetulna Rebellion tuh. Tanjung Jaba budak leutik sia di sadaya mah. Anjing leutik. Segede kieu. Tuh. ya geus gede ya nama Ente bos, anjing tapi leutiknya geus beberebetan main skate mah. nya Anjing mobil Prima Jasa gini ajelengan. Lima jasa. Anjing. Kemana anjing? Cikini. Ke gondang dia. Aku mah begini. Enggak kayak dia. Kang karena tadi teh si ahli. Di mana? jam-jam Jam-jam kamu terusin case boardnya jam-jam. Heeh. Jika Tony Hawk gimana jam? Soalnya lamun pertanian mah kadang Sukasari pertanian. Ya bener SDM urang setuju sih. Terus lamun ka pamulihan wilayah industri potensinya. Kan urang mah geus ka sohor ka mana Cilembu Ubi. Tuh. Cimanggungnya Cimanggung. loba industri teh nya. Heeh, industri Cimanggung. Cimanggung industri.
Karena kan Jatinangor, Jatinangor dijieun jadi kawasan perkotaan Jatinangor. Iya, betul. Tapi si Dayo gede oge di lain gede lila mana di Nangor dan Heeh. jadi Iya. jeung ketemu jeung mahasiswa Mahasiswa Jakarta gitu loh kan. teman-temanna. Temen-temen. Nah, jadi jijal bareng aing maneh teh geuningan. Anjing kemarin ke rumah sia enggak ada. Anjing, mana pernah ada bahasa di tukang pep di sidinya ya. Sigana mah bahasa Jaksel aing maneh teh tidinya ya. Iya, di Jangor. Sebenarnya simpel di wae nya. Anjing. Pemikiran deui wae ya. Sepemikiran dia jeung Albert Einstein ya. Si anjing mah. Aing mun ngobrol jeung mahasiswa kan ngomongna emang teu bisa Sundanya, urang teh kudu maksakeun ngilu lah bahasa Indonesia. Pas nyebut aku asa ka kabogoh, Anjing. nyebut saya asa formal teuing. Nyebut lo gua asa aing asa ka kumaha asa so gaul, mending aing we. Sama aing gitu kan. Gitu jadi nama Nah, jadi eta tidinya mulai nama. nama. Tapi emang lahir di Nangor sih eta bahasa eta. Nya bahasa aing maneh tuh di Jatinangor karena loba mahasiswa Jakarta merenya Heeh. cicing di Nangor. Gitu. Itu Ya, sama bener aing. nama. Heeh, sebenarnya memaksakeun eta urang teh kudu gaul jeung mahasiswa nu ngobrolna bahasa Indonesia gitu. Aing kan ke rumah mana ya? Anjing. Lamun misalkan gua nanti ke sana ya kadang urang Sunadi sia niru jita bisi gitu panis. Leng, kamu saja yang kesini. Anjing kamu saja yang ke sini. Sama aing lah dianterin semet gang. Anjing kan bingung ya. Sini sama aing. Kamu kepanasan di rumah aing aja anjing ngiuhannya. Anjing. Tuh, Gitu. putar petir sampai beladakan. Ini sama aing dong. Aing. Keren matahari kene nya eta mah Jatinangor. Matahari, Anjing, matahari legend. anu Legend. kejuna kitunya. Oh, kejuna sagunung, anjing. Jual keju eta mah. Ternyata kejuna teh. Matahari terus nu legend teh anjing. Hipotesa teh apa nya? Teu apa hipotesa. Eta mah jam sabaraha wae. Ini geus kabledak bi aing. 24 jam. Hipotesa. 24 jam eta hipotesa di SMS jam sabaraha ge aya pasti ngurunyung. Anjing, nasi goreng kampungan 6 ribuan ya, Heeh, 7.000. Kayak eneu nasi goreng eneu. Anjing. Mama Mama busi. Oh, jadi emang nasi goreng eneu nu moal aya di lemur lain mah. Eneu. Si anjing rodana di Subang, si eneuna di Karawang. Bener. Pernah luncat ya dengan panggil jeung juri Pernah luncat jeung juri, disingcatkeun si teh dilipat-lipat ke calonna teh. Kana PKBitis. Tapi enak ya kan dagang enak. Neo. Aya, Neo sehat-sehat Neo. Sehat-sehat Neo. Mau busi neo sakeresek anjing. Busi di tes hiji-hiji. Tapi aing pernah ngadangu konspirasina anjing konspirasinya. Baik gitu. Iya non sih sok aya geuningan lain pilok naon tuh tulisan di Areng, tembok. ku areng. Areng eta teh sebenarnya si Eneo sorangan nu nulisna teh. Emang eta teh. si Eneo. Mana nyawa tuh, mana nyawa tuh di rodana naon plat nomorna si Eneo. Naon? K100 T kon kadituna teh. Naon? K100 T kon Naon? kacepet kon. Oh bener anjing. Saya bener ada si Eneo lebih halus. Iya. Plat nomornya teh K100 T Kecepet ada bener. kacepet. Oh anjing edan. Anjing falsafah pisan anjing. K100 K cepenya. Cepet kon anjing gagah. Eneo anjing bisa Saya ada gitu. kepikiran kadinya sih. Eneo. Kata-kata nu legend teh jalur internet. Ya, anjing ceplok kerbau. Ceplok kerbau. Neo, cenah anjing internet dulu Neo. Jangan begitulah kita lah, cenah anjing bahasana kita nya Neo nya. Kakak gimana kakak kabar kakak? Cenah, anjing. Asli nama orang mana? Sehari. Pemegersari ngan bahasana juga orang Ambon si Eneo teh. Oh, mata kurang teu nyangka orang Sunda dah, teu nyangka orang dia. Kakak, cenah kenapa beli nasi goreng tuh? Cenah. Ya ini kita kan lapar, Kak. Juga bahasa timur Heeh. ya. Heeh. Beli nasi goreng udah ada. Kan aing mau beli nasi goreng teh mau sanggup ieu mah. Tapi si Eneo mah daek. Daek si Eneo. 2000-an. Tong borok itu hari mana? Si Eneo mah mau sangu jeung sayuran di ladangan sih, dipangagorengkeun. Heeh. Si Eneo. Apa goreng-goreng. Legend eta. Mata teuing eta apa tujuan dagangna masih dipertanyakan buat orang mah. Coba isu Udah rugi atuh si Eneo mah tarasare di kana teh. Soalnya naon cek isu-isu kan dagang Belanja. bubur. Isu-isu Dagang dagang bubur. bubur. Di sekolah SMP 2. SMP 2 dagang bubur. SMP 2 gopeun urang ke di pandidinya. ladangan. Roda nu sarua tapi roda Beda. Oh beda. Tapi lain buriam, burai nulisna teh. Heeh bener. Bener. Burai. Burai. Buraya. Buraya.
Daging itu ku cakwe teh gitu kan. Daging itu si Eneo. Ini kita kasih daging kah? Anjing. Baru yang dirawut aku anjing sayur teh. Sayur Bu, Ku anjing si tinu Eneo. plastiknya deh. Oh, Neo, si Aing. Ah, Kakak kenapa itu? Jangan pakai sambal toh. Ah, gampang. Sambal nanti dibawa deui, diasupkeun ke kunci badagna. Atuh bubur teh jadi ladak kabeh. Legend Neo. Sehat-sehat teh. Eneo sehat-sehat teh. Mantap. Baheula tapi da eta mah Eneo urang kangen urang paling pokona mah si Eneo. Mah langgaran teh jelema nu mararabok kungku teh gini kan. Keur ngararinum, neken naon. Ah tuh dari mana dagang lagi saka daek atuh kitu. Heuh, matak naon tujuan dagang di si eta teh. Oh, udah Relasi, cek aing mah relasi. Relasinya Intel. Deui naon Ya, cok. Oh ya hiji deui urang mah aya hiji deui di Tanjung Sari. Mun misalkan SD-na, SD2, SD1, SD3 nya aya dola-doli baheula. Oh, eta mah aya. Aya keneh Apa enak. eta mah? Enak. Apa sih mang eta? Si Mang teh eta keneh dinya Eta kan. daun udah gangnya hiji eta unggul. Ngan Pan enak. ieu tanggungannya di dieu. Oh nya. Heeh, Oh dibawa ke mana is? Tanggungannya di dia. Si anjing sih. Merger cek si Unyil merek merger. Oh si Mangna orang mana tuh teh? Cakalo. Kalau Cakalong. Cakalo. tanggungannya di dieu. Baheula mah da jajan 100 perakeun ge si bawang teh bisa digudukeun pokona. Heeh. Penting mah bawang. itu we pokona Bawang bawang daun, daun. heeh. Baheula mah. Tah eta anu dirindukeun mah jajanan-jajanan harga sakitu. Heeh. Baheula nya. Anjing heueuh nya pejit. Anjing gak Pejit. cepean. Pejit Cepet gorengan. Pejit. Anjing pejit koneng. Bandros, Bandros. martabak telur nu kitu ningannya. Heeh. Jeung mie goreng. Heeh. Goblok. Tapi barudak ayeuna jajanan naon nya? Ah anjing MBG bro. Mana mah geus ke MBG. MBG. Geus ke MBG. enak. Heeh, bener kebutuhan terpenuhi. Mm-mm. Bergizi. Oh, nya nu urang paling rindukan mah eta gal lelempangan ka SMP2 Ya. kan mana pasti lempang. Lempang, lempang, Lempang. lempang. Bener lempang. Cokor teh anjing karuat zaman baheula mah mah seutik Gojek. Seutik antar papa. Babari keram Bari keram siapa goblok. Dokter aneh-anehnya penyakitnya paling heus. Naon naon anjing jadi cangkeng ge paling kakolotnakeun. Heeh, salesma, baheula mah salesma nya. paling oge. Komo di SMP2 mah Bu Lilis. Wah, Di kaum teh. Lilis yang sehat Bu Lilis. Lilis sih kan Bener. Makanya Mana SMP 2? SMP 2, sarua urang ge. Mana SMA na sujuran mana mah nya? Sujuran. Di mana mana sih? mah? Eta belokan. Oh, 78. Heeh, 78 cek barudak baheula mah. Ini jam 7 balik jam 8. Eta jeung barudak kakaknya sarwanya. Kakak tuh Bukan berarti sakolana kitu nya, cuman emang barudakna kitu barao, berengal gitu dah. Nah sakolana mah bener sakola, balikna normal jam 1, jam 2. ngan kelabur lo ban. Heeh, ngan ngapoeuna kitu jam 7 teh, jam 8 jam 9 berarti mana mah tuh kadinya? deket. Teu kudu Teuing sakola teh teh si anjing kan bener. sakola. Oh, ada sedeket mabal lagi meureun. Ngan teu nyaman. Heeh, ngan teu nyaman. Saman mah teh imtihan benerna. Mal imtihan sia mah. Batu sarana mah ieu teh. Udah ya eta Muhammadiyah tikungannya. Tapi eta ge salah siji sakola nu cukup kolot di Tanjung Sari. Nya Nya. senior. Paharep-harep jeung PLN heubeulnya. Heeh. Heeh, BPI pan balam sebutna. Heeh belokan. PLN Indah. Heeh, BPI. Kata apa kita? Lama Belokan PLN Indah heeh bener. BPI. Tahu teh aya nu ngeunah anu hareupeun Indomaret PLN lila. Tah ting naon ngaranna eta? Tukang tahu sarua kan teu gede gini kan si cuman saukur naon etalase. Harapan si Ibo. Heeh. Oh, bener. Eta Kurang Indomaret sekali balik nya. gawe di dinya. Heeh. Ngaranna. Ting naon ngaranna tahu. Tahu eta nu ngeunah teh terus naon deui nya baheula teh. Anu nineung gitu tah nu ayeuna geus eueuh we. Babeh urang mah. Wah. Sarua eta. Wah, ya lengkap sarua babehna arah. Siapa be eueuh? Si anjing siapa be? Iya ya tim aktif hungkul. Yang tim piano unggul anjing. Rasana teh baroga bapak ya. Ripu. Ribu. Ini Happy. Sia serangan goblok. Heeh, sorangan maneh meureun sorangan happykeun we tuh. Da si Mus jadi bapak bae. Heeh. Maneh anjing bapak-bapak. Bapak. anjing dark joke ieu Anjing. 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 Sing mellow. Terus anjing inget babe euy. Tapi eta Kumaha kumaha di mana yang bayawak di hareupeun imah. Oh, Shinogi apaleun mah. Jadi aing baheula ku babe ieu mah nya bapak hampur bapak dicaritakeun bapak. Da inget wae. bisi bapak nonton. Bisa bapak nonton. Jadi babe urang teh kan akina teh Moal balik. Balik moal. Balik. terus babe aing pernah nembak muning. Nu apal mah babe urang teh disebutna kebo. Gara-gara
gara-gara nembak muning mata disebut ke boge. Baheula teh kedubas, main golep di BGG. Mundingna ngencar. Mundingna teh. Mau mending. Henteu aya munding itu kan Oh, golep keur main BGG. jual ayam munding. Aya munding liar. asup, munding liar nu lain pelataran teh warlock teh. Warlock goblok. Gembala. Teh pokokna mah di dirinya teh aya nu boga munding teh ngamuk, mencar asup ka BGG. Ka babe aing keur jaga di dinya. Teu matak disebut sok tanya Bingung meureunna. bingung ngomongin apa kayak beceng mah nya. Tembak ke dadang modar sing asup kana anu koran bae aing. Naon judulna teh? Tembak kerbau sampai terpental 12 meter cenah anjing. Pas ditinggali tonggongna, da aing nu mencetan babeh aing oge mata kapal anjing beureum geuneuk. Nah, kunaon? Keteungar pan ku muning. Tah bapak senang Paingan ditembak. tah bapak tinggali cenah keteungar ku muning. Ari Sugan teh jago. Cek aing teh sugan teh jago geuningan kateungar jeung matador babeh aing namanya. Pokona mah soak. Jadi babeh urang dedegeler. Ini mah kalau ada yang nonton angkatan babeh urang baheulanya siga misalkan Ayogi terus teh anu sok Remi hareupeun imah. Ada di situ nu sok Remi Ayogi AAD dan sebagainya. Babeh aing teh balik gawe. Di imah mun inget abi keur alit keneh harita. Babeh urang balik gawe di Nya. tunduh rek sare meureun. Tidur lah babe. Ainu gararaple da hareup ta eta ngororocok bari harariwang teh dengan ERT-an teh dia nu kitu dengan ceplak ceplak dia gini kan kitu kan gaple mah babe arah bagi gitaran da mah beceng anjing dia bubar kalian anjing aing teh goblok aing keluar sugan aing salamer cuman kabeh barirat cenah di dinya jelema dedegler demi Allah babe mah sumpah Udah sieun matuh ningali beceng mah sakumaha. yo da pan aral meureun balik gawe Heeh. tak hampang leungeun babe urang mah tah nyambung kana carita bayawak Oh iya, Bayawak. suka bayawak. ina suka bayawak karena bener. memang baheula meureunnya mah rada teuas tak urang teh hasil ieu teh hasil urang teh hasil 28 tahun dididik jadi kieu mentakan ka maneh sok kasar geuning kasih galih sok unyang anjing jigana meureunannya karena baheula urang pernah dimandian ku babeh teh jeung bayawak make sabun jaipong Spesifik anjing inget Aslina sabunna. inget. Sabun colek. Mandi kamu Jaipong. anjing jam 4:30 subuh bro 4:30 si Nogi nyamper si Nogi nyamperkeun nepi ka teu jadi Muis diam kamu mau ikut dimandiin cenah jadi nu mari nyamper kayak mah urang teh Lain tapi eta nyamper jam sakitu rekamanna. Aing jadi pertanyaan teh. poe urang mah jam subuh. baheula Kuliah ti subuh. baheula teh baheula maneh kangalaman teu tiap jam 7 teh nonton tinju beredahar nasi goreng hareupeun TV Poe Minggu. poe minggu Oh, nah urang mah Minggu. geus kebiasaan babe hudang jam 4 karena kan tadi nanger gitu lo baca picariteun eta hiji-hijinya si Nogi nepi ka teu jadi nyamper karena aing dimandian jeung bayawak rek diilu dimandian apa kamu mau nyamper si Muis mau dimandiin sama bayawak jadi baheula babeh urang di hareupeun imah teh kebun binatang sok nu pernah ngelewat ke SS hareupeun imah aya monyet aya burung hantu aya burung jalak di dinya teh orai musang loba pokona mah nu pernah ulin ka imah urang pasti pernah aya monyet aya dan bayawak dan lain sebagainya tah itu dimandian tiap subuh teh ku babeh teh biar kamu kuat anjing Kuat jadi bayawak. Sakana bayawak kulitna gitu. urang hasil pendidikan tiga kieu jadi borongongong gitu tah jadi hampang leungeun atau naon cuman berenang alusna babeh teh hatur nuhunnya bapak bisa bapak nonton jadi kuat abeh teh tara gering urang macam pernah gering Heeh. so iraha urang gering Tapi kan Sarua babeh aing teh pernah gering, ujug-ujug maot we. Ya, rata-rata urang kayak gitu sarua. Nah, tapi gitunya bener. Juk-juk maot we. Sarehat teuing. Sarehat teuing teh. gering atuh sekali banyak Negara sejelema. tapi Nabi Muhammad ge kan pernah gering kan 2 kali seumur hidupna gering Oh, itu beda atuh kalau misalkan jeung Nabi. pan aing ge Muhammad Level ibadahnya ge hese. Abu Jahal. galak demi Allah pokoknya babeh orang galak aya hiji deui carita Bapak maaf diceritain terus karena ini momen Ira Hadi Muis nyaritakan tentang bapak anjing sedih we Si sedih negeri sirah.
Ya Allah. Mobil sweep bodas, babeh make mobil sweep bodas karena di alun-alun macet pada saat itu teh. Muterlah ke jalan pasir angin. Jalan pasir angin ti Mariuk. Apa teh? Ti Mariuk kan asup ka pasir angin tah. Keluarna ti Kaum. Heeh. Karasa kan. Urang dijemput baheula teh nya ti SMA hiji. Kelas hiji urang teh dijemput ku babeh kana mobil sweep eta teh. Ieu babeh nyetir. Ieu ngaliwat ka Mariuk. Pak kenapa jalan sini? Cak aing teh. Ya daun alun macet. Ini pas tanjakan pasir angin, pasantren. Aya nu menta-menta jalan butut. Heeh. Handeupun makam pisan. Sok aya ningan kitu. Oh, Saben Nya, Nyair. nu keur nyair duit. keur nyair. Babeh ngaliwat ditutupan kan babeh urang mah kabeh kacana hideungnya datara diterawangkeun. Si nu nyairna teh ngetrok-ngetrok kita ke mobil. Pak, sumbangan, perbaikan jalan. Babeh urang teh diklaksonan, tin beneran riweuh teu boga duit atau kumaha. Heeh. Ngaliwat kudu nyairna ngomong kieu, anjing mobil we alus mere duit henteu kadenge da emang kadenge babeh urang mah geus tiis ngan ngomong kieu aduh digituin kok diem aja babeh aing arah urang ge da di tukang kan orang posisi di tukang ge di jok tukang Leuwih kadenge. bukakeun panto jangan sebut cenah kalau saya nggak berani jelema nu keur benerkeun eta nu tadi kituan kan aya pacul dicokot paculna tuh dicocokeun kana bincurangna aing nggak bisa ada anjing aduh cenah jelema teh goleran nah itu baru cenah goblok nah itu baru bagus kapan goblok cenah mobil alus we anjing cenah mere duit henteu cek si anu meta-meta teh ngomong gitu masa digituin diem aja dipanasan ini aing keluar langsung Tapi emang dicocok keterlaluan sih nepi ka ngetrok mobil ngomong gitu mah. ya teman tak buat orang ya sebenarnya mah geus sabar kan ieu masa diem aja langsung dipalu Dipacul. pacul anjing bincurangna Malu-maluin. cai ya aduh babeh aya wae Jadi sedih nyaritakeun babeh. asli jadi ada eueuh jadi skrip babehnya Eueuh. terakhir weh jadinya cerita babeh ame Main naon? Oh, ame ame tuntas meh teh episode hareup aing teh nyarita di babeh aing pernah diciduhan ku preman hareupeun imah urang diciduhan anjing ciduhan lagi kental hejo Anjing. Rehak. Aing nyaho nuju duhana sia apa nu jaduhanan aing di kieu bejakeun ka papa sia gelut jeung aing anjing aing nyeri hate Pak ayo nu ngajak gelut tuh jelemana cai babeh aing keur ngomah mobil babeh aing mah kan ngomah mobil we angnya Ngelapan. mana orangnya mau saya di gerowan ke babeh aing mau saya yang ke situ atau kamu yang ke sini cik gitu nanti cek preman nanti gituan babang ada itu ejeng kanebo ini bukan impun makanannya tapi kepala kamu mending saya atau makan kanebo dihakan kanebo makan kanebo sumpah aing mau babulohi babeh aing kapreman eta mending kepala sende bolong mending makan kanebo beak sapotong jabak kanebo nage merek naon nya Kobe sok jangan kanebo merek Kobe jangan eta anjing kan sesetihannya serat eta mah cai dina mobil wae ge bisa bersih ieu kan uti koro makan enggak ku babe aing gitu kan nih kalunya saeutik Pak ini pemelag makan eta preman deka aing tiba-tiba ngomong jigana pernah geuleuh ka babeh urang mun tapi teu ngomong jadi wanita teh ka urang ngomongna teh gitu kan aing teh Lain preman anu bisa sulap teh ya. Kita lain ya. Oh lain, juga preman bisa sulap teh. Beda ya preman senior. Aing tiba-tiba diciduhan naon cai aing langsung bebeja ka babeh lain aduan karena emang manehna nu ngomong. Bejakeun ka bapak sia aing ngajak gelut. Ya pak aing teh laporkeun babeh keur ngomah mobil. Pak jangan ada yang ngajak ribut. Tuh cai. Preman eta nu sulap ka maneh? Tuh goblok. Can pernah kasus eta mah aing gitu jeung jelema eta mah. Deket eta mah Tadi kasus kan kemarin. Henteu. Tapi kan diciduhan oge sarua. Sarua. Kental oge nya. Kental. Hejo atau anjing. Tah eta hampurannya premana ting aya keneh ting ngomong hayana. Aya jigana mah aya keneh tapi da urang nyari hate eta. Tah babeh urang mah da gelerna kitu. Sok tanyakeun geura. Tanjung Sari pasti arapaleun. Tapi belana edan babeh urang mah. Kasaha. Kakabehanana pokona mah aya nu rek kawin pasti babeh aing di geroan wae. Diinjel mobilna teh, Pak. Sok pasti kalian Rek nganter. Diantar pasti ke babeh urang. Sok dinaonkeun. Oh karena kan
pernah jadi RW babeh teh. Oh. Deket jeung Pak Kubu Amar, Hmm, Bapak si Agil. Jadi bela lah ke warga di dinya. Bela bisa. Ngan kitu hungkul gede amak. Heeh. Kitu hungkul babeh. Nggak ada hardorok ge seret ieu ku kanebo. Kanebo da beak kanebo anjing bersih gitu teh kolot. langsung aing jadi pangmelikeun mijon geus na teh ku si preman teh. Amu is rek minum mijon moal. Mijon anjing. Ari kamari nyiduhan goblok. Cai teh ayeuna nawaran mijon. Mijon anjing teh kanebo cek aing beakeun. Pamangna mah kan cek mana ge da dicabak beunget ge embung komo diciduhan. Kabayang eta bener. Soalna babeh aing teh cudah ciduh, Bro. Ieu preman udah nyiduhan. Wah, Paling nyekek ucing unggul. babeh aing. Bae da ucing nagalenu ieu. Tapi orangnya kealaman sih dai kenal jeung maneh teh babeh maneh aya keneh gitu. Oh nya. Jadi ulin katen si Dahyo teh kealaman papanggih jeung babeh. Aya keneh. Korek. Korek. Sedih euy resep aing mengenang Udah cerita babeh. tadi si itu ngobrol jadi rame ngadangukeun tuh. Nyarita bae Nyarita. Mantap kan hasilna urang mah geuningan melah cangkeng. Kolontong. Kolontong. Wah, karena meureun boga dekeng babeh meureun. Baheula mah gitu. Baheula mah kercan wawuh mah. Kayak anger ayeuna kitu teu geus eueuh ge. Naonna? Anger kitu ayeuna. Polontong? Heeh, polontong. Tuh anjing aing baik. Kan bari cung anjing. Tapi gayana eta kitu nya. Depan eta petang-tang peteng-teng. Anger ya keneh. Cengos aing teh cengos. Kercan wawuh jeung Nah, babeh eta- ge urang sok ningali atau pernah ting naon pas di cicing we di lawang panto kan make ieu cing ieu babeh si muis. Ah anjing hudangna edan babeh aing mah. Tapi naha teu nepa ka aing. Bapak naha teu nepa ka Muis, bapak mah hudang jam 3 subuh teh geus beres tahajud, tinggal ngadaguan salat subuh keur nyemir keneh sepatu. Sepatuna sia pangherangna cek aing mah eta geus katepak ku aing kitu tah. Aya sidik jarian ge. Lap lagi enggak? Anjing make kiwi, inget anjing semir kiwi. Aing kiki ngagesuk sepatu babeh. Untuk ngomong ge cicing tong dicabak beda deui urusan sepatu. Beda deui nyampe sepatu mah tong ngomong gitu tapi. Cok babeh aing pasti pangbersihna. Heeh. Tapi nurun beresekan mah kan dirinya gesok itu. Heeh. Tuh euy kuduna nurun ka urang eta terus teh baraja junior jiga teh. Ngamuk ka aing. Anjing bapak sia galak cenah aing ditepak punuk goblok mun nyeri gara-gara naon. Kok aing buuk panjang cenah kepanggiheun cenah si anjing. Tuh goblok cai teh ngomong ka jelema atong ka aing. Amun babeh sidika kan sakedeung di urang. Heeh. Tapi sempat panggih SMA-nya. SMA. Heeh, SMA eta teh zaman keur si Abe ka Puskopad Rutin. heeh. Sungai Terakhir eta. Maha Pak. Oh ente suka ente ngomong. Tapi tong ngebahas babe Sedihnya sedih. Sedih euy. Melo. Hello. Geus we cukup ngebahas syukur sudah kadang-kadangna rada heueuh. Nah, soalna heureuy babeh urang mah lobana banyol. Lobana banyol, rame gitu tah. Rame. Babeh. Naon atuh sok. Aja Kamu lagi jadi Jadi aing nu nanya itu kumaha. Jadi sia pantik wae di mandian ku bayawak ya. Di mandian jeung Sugan aing bayawak. caritana kumaha ieu mah. Panjang pisan. Panjang. Ternyata Framing na we panjang yo kan. Itu dah aing sok kapantik mah nyaritakeun babeh pokoknya Ya, saksi hidup emang. urang mah si Boai, si Geboy pernah disupiran ku babeh urang jeung nyaho babeh urang karakterna jiga kumaha. Boai mah langsung kieu mun ngadenge lempang babeh ge. Tapi pernah sih eta si Oleng nabrak mobil babeh si Muis di Oh, nya? Nangor. Heuh, bae nyarita keur di Nangor. Oh. Urang teu apal eta mah. Ngerem ngadadak, tubruk si Oleng teh. Keluar babena. Tapi bager. Oh nya. Apalan urang teh nyari beneran. Apa Apalain orang baturan maneh. Tapi kan kakolotnakeun mah babeh maneh bijaksana. Wah geur pisan. Bager. Mun keur baheula mah pan memang ketelahna Tanjung Sari mah Eneh teh mah si Oleng dipacul sukuna jigana. Jiga nama. galak pisan. Babe mana geus kolot si olengna langsung teh anjing ieu macam. Apa urang Tanjung Sari langsung baca abi ge pat Tanjung Sari jigana gitu. Gitu. Di akrabnya. Heeh. Bager tapi akhir-akhir hayatna babeh urang anjing bager pisan. Engkong geus. Baper anjing jadi baper. Geus angkong geus. Segmen langsung jadi segmen sedih teh. Kayak make sound sedihnya. Kita tampilkan apresiasi untuk bapaknya Muis. Kamari cek sih. Moal balik. Balik moal. Terbalik. Aduh, berenang heeh. Gitu Kami lah. pun jadi happy. Terus urang kudu nyarita sedih tadinya meureun jiga karameana mah. Tapi semenjak ieu
Masjid Agung di pagar orang jadi tara ke Masjid Agung ya jadi asa anjing tiga nu teu meunang gitu. Tong di pagar Pagar atuh. belah mana? Jadi Maksudnya asa-asa gitu. Di pagar kan asal mah dari pagar ngan di tembok unggul kan dik. Oh. Asal Ini mah pagar aluminium. Pas Ya. rek asupna, pas rek Ya, asupna. asupna, rek asup. Oh, Masjid Agung. Oh, orangnya boga pengalaman Masjid Agung di dinya. Ari nu rek ka parkirana nu asup pas. Heeh. Oh eta di pagar teh. Jadi aya nama aksesna hiji kan aya pos satpaman, Aing aya teu security. Orang iya, emang itu secara istilah tujumahan di dinya di Masjid Heeh. Agung. Da pisan paling rajin ka dieu nya Jumahan. Jakarta pan Jumahan. Oh, gimana dari itu? Arti. Tapi orang pernah boga yo pengalaman di Masjid Agung ya. Hmm. Yang si Pahmi kan baheula lama jadi keur usum bulan puasa teh sok aya naon ngaranna teh geuning mun peuting-peuting teh. Oh iya goblok. Kuliah subuh. Lain tuliah subuh taraweh. Lain taraweh, lain taraweh siap. Itikaf. 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 Pesantren kilat. Itikaf kan geus itikaf biasana kan sok langsung kuliah subuh teh geuning. Ta Masjid Agung teh keur anyar posisina teh di luhur teh pan pergi awewe. Heeh. Ta geus itikaf aing di luhur kasarean anjing. Teu sahur teu naon hudang-hudang geus kuliah subuh eta di jajaran yang ibu-ibu hukul aing anjing digulung yang si Pahmi goblok eta. Masjid Agung eta. Antik eta. Heeh, baheula tapi rame bener di Masjid Agung mah sok aya lamun barudak Bangor teh. Di luhur. Naon lain ku sorban bledag. Perang sarung. Perang Lain sarung. maksudnya si Apa penjaga ya masjid teh tah nanti. si Muis pernah nyarita Nah. susuk ajeplakan nu baraong. apa si penjaga Bapak masjid eta si geuning Bapak Sasi nya. resep teuing. Moal balik. Balik moal. Terbalik. Tapi halus si Bapak eta mah naonnya euy mah ngajarkeun urang teh tertib di masjid. Tapi kan teu tarik kecak oge. Seobit tapi nu langer pisan mah. Seobit eta di Masjid Agung nu ngalungkeun pepetasan ke jero teh geuning. Kur sarujud. Kok keserujud taraweh anjing. Goblok eta. Sungut plung. Wah loncatan. Ya baheula mah bener. Bener. Gelo. Oh nu laporan baheula mah tuh da. Nu karena itu ge bararong teh. Heeh. Aya nama saeutik laporan. Terawehnya baungna ya. Heeh teu rame baungna dibatasi aya nama. Baheula mah wah. Masjid Agung tapi eta memang fenomenal pisan urangnya resepna teh karena sok loba awewe Ih. awewe nu ujug-ujug garelis teh geuning anjing Bulan puasa teh jadi garelis ya. jadi garelis Komos iya salat Idnya dah. Salat Id. Jadi teh karenanya tiba-tiba teteh-teteh tiba-tiba Saat itu jeung kuliah subuh lah pembang nama Kuliah eta subuh kuliah teh, subuh tah anu jadi garelis nama. jadi sok ujug-ujug mintaan tanda tangan teh geuning Naon naon ngaranna teh Jeung dicap agenda Agenda Ramadan. agenda Ramadan. Buka agenda. Agenda Ramadan kudu full eta teh. Heeh. Kudu full eta teh soalnya terus mun agenda beurangna teh geuning aya naon pesantren pesantren kilat pesantren Paskil, kilat. paskil. Peski. paskil bakra Pasir kali ki tembak langit. bener Peski. Masjid Agung Masjid Agung terus teh geus Masjid Agung. Naon deui? Naon deui. Soalnya orang makan sok ngahulang jam 2 peuting anjing. Ini ke Masjid Agung cicing we di terasna. nepi ka apa? Jadi satpam Masjid Agung teh kasih galih nepi ka apa? Ah, cenah anjing. Jadi sugan urang mah merhatikeun dah si lele eta teh urang sok Oh. cicing. Jadi bener-bener palingnya meuli kopi gini kan aya kios Hareup biru. dagang bari sare teh geuning. Meuli kopi kadinya udah cicing kieu we ngahulang. Sabaraha kali sabaraha kesempatan jeung si Muis kadinya. Sung, oh apa tuh si Ayu mah kabarna teh gitu. Anjing cai teh merhatikeun ternyata gitu. Oh. Di tempat-tempat tempat curhat lah di dinya mah. Pan pernah aji waktu ku aing dihijikeun maneh si Muis, si Boai. Heeh. Masa maneh ngomong aya si Maung teh ya, di mana aingna mah di dinya Masjid Agung pas aing datang keur ngarumpul keur narawan cai. Ieu nu di dagoana karek datang Datang terakhir. bareng di mana sudah kumpul Tapi ngeunaheun Tiis, karena marmer. Anjing da mahal teh kan si Mang teh di mana? Di Kalimantan nganter marmer. Jadi ada mitos ting naon pokona mah lamun sasarean dina marmer mah moal asup angin cenah. Wah. Walaupun tiis ge sok cobaan Urang sia karek kapal ieu karek kapal urang. Orangnya eta mah aya da ieu na. asup masjidnya Sok cobaan cari di masjid gara mana. Sare di marmer mah ada masjid. lain asup angin asup masjid Asup masjid. Jadi dipindahkeun kan bedug. anjing Cari teh eta goblok si dulo. Anjing. Jadi dipindahkeun kan bedug. gila kan kana bedug Jin dulo eta. Nah hanya sarua di mana eta? Heeh, jin si dulo. Lain Tanjung Sari Hungkul da. Di mana sarua? Oh nya gitu. Heeh, dan orangnya sarua gitu. Dipindahkeun ka nu duluan. Kanu dulag.
Sare di Masjid Agung. Padahal mah eta dipindahkeun ku si bapak-bapak eta meureun. Heeh. Molor wae cenah ku aing. Assalamualaikum. Si bapak mana Assalamualaikum. Eta punten bapaknya da abi merhatikan untuk abi jadi terfokus. Geus maot dari mana? Heeh. Asli. Ya, sugan we nonton. Kiai nya. Heeh. Sugane nonton atuh. Sugane nonton kayak ja Pak. Heeh. Da, bapak mah main cepret wae abi salat eceureuh ge. Salat bunur jeung banting goblok ku sorbano. Anu cangkeng teh. Tapi aya oge si bapak-bapak no orang pemegar sehari eta teh nu sok nyarekan oge, tapi nyarekan mah ame beri salat. Da kumaha nya? Kumaha? Nyarekan beri salat. Beri salat anjing. Aing hareureuy di tukang manehna keur salat. Jangan sampai isi tong hareureuy wae. Anjing. Si anjing sekali teh. Bari kieu ada jangan sampai isi tong hareureuy. Diteruskeun deui. Batal Terus peta tapi teu naon meureunnya si bapak eta. Malah kudu nanya ka Bang Omed euy berarti eta. Pamer kumaha eta pamer menyarekan Oh, mereka. bener, Cerem sia tau enggak? Aduh. Bapakna bisa mapai ka hareup. Jeung hareup. Tong nyarekan. Terus Jadi imam DPK imam. Aduh, cenah. Itu terakhir nanti. Cicik imam nanti. Aya naon deui ieu teh ngahambat tapi Tapi sarua sih caritana juga alo urang teh salatnya caritana teh nya. Jol hitu tah di tengah-tengah salat teh. Diantepkeun ku indungna teh nya, diantepkeun ku indungna teh kaberesna. Ditanya ku indungna teh sanggeus beres eta salat teh. Nah cenah tadi teh salat teh bet hitu cenah atuh batal meureunna. Ah bae da teu wudu. Soalnya membatalkan mah batal. Emang tapi eta IQ-na cerdas. Tinggi eta lo aing gagal. bae da teu wudu. Tinggi eta. Masuk eta masuk. Anjing eta mah Masuk, jigana eta. seangkat babena cai enggak Aristoteles eta. Sama Sokrates jigana. kelas tapi eta. Bae da teu wudu. Kelas. Anjing bae da teu wudu. Datang ngabatalkeun salat memang. Ngabatalkeun wudu. Kelas. Asup eta asup. Teu sadar berarti anu jelema. Wudu mah cenah aya batal lah mending sakalian mentok. Goblok. Eta ngulina geus ka mana nya segede Eta ulina geus ngamanuk eta. Enggak manuk eta. Da kusuludin teh pasti teh. Ya, tapi kitulah meureun saeutik lobana tentang Tanjung Sari, khususna daerah SS sekitaran dinya. Teu sakitu aya di naonnya? Geus beres urang mah. Kaburu sedih jadi teh. Oh, turun sih tadi tiba-tiba jadi terus nyerita babe. Ning langsung. Terus aya deui ieu, terus aya deui ieu. Beak-beak. Ya Allah, nineng. Sabtu bersama Bapak tuh kayaknya episode ya wah. Bener. Enggak, oke, episode ayahnya ngebahas babe. Tapi hayang diondang jeung babe na. Masing-masing Pisan eta. disambat. Sambat. Langsung tampilkan foto ieu na hungkul. Nisan na hungkul. Tapi kita pas ceritakan babe orang bisanya dipotokeun fotona ke orang kirim. Mereka tinggal gantengna. Ganteng pisan. Oh gitu meureun episode kali ini mah. Aya deui teh dai nu disampaikeun. Mau live TikTok? Geus cenah. Teu. Cukup. Udah gitulah sakali deui meureunan podcast ieu mah ala bodorna teh geuning nyandik. Tong serius teuing. Tong serius teuing nya. Jadi meureunan anu naon? Anu pengalaman anu beda ti urang-urang tadi caritakeun sok we meureunan komennya di Tanjung Sari terkhusus gitu. Naon nu can kabahas di Tanjung Naon can Sari kabahas, gitu. Nah, di Tanjung Sari yang belum kebahas apa barangkali kalian ada. Terus kalian kalau mau diundang podcast boleh nanti. Saya punya cerita ini. Ayeuna kan si Dahyo ya. Kaulinan. Si Dahyok boga cerita longah tadi. Long. Kolom di tengah. Kolom di tengah. Jangan Jeung wudu. Jeung bodoh. Jeung pertanyaan saha nu nyieun melo ngaran melon. Nah teu naon tadi? Jomis. Jo amis. Tapi mana bisa mengajukan da eta sebetulnya KBBI lain KBBI kita bahasa Sunda. Sarap sudah ya. Gitu. Iya sakali dia lain ngarasa pang Tanjung Sarina oge Ya bener. Sanes abi ngarasa pang Tanjung Sarina. Nu kaalaman we, nu kaalaman. Nu kaalaman ku abdi. Kan kabeneran mah hirup di Tanjung Sari, dari Tanjung Sari mah moal nya. Nu Tanjung Sari mah adalah kota tercinta. Desa-desa. Desa. Urang oge anu aslina sebetulnya yang Tanjung Sari da betah euy di dieu gitu. Sangat betah di Tanjung Ibu Sari. kota Parakan Muncang. Pokoknya balalodor pasti Tanjung Sari mah. Asli. Asli. Jika ieu anu karasa ku urang mah preman-preman di Tanjung Sari katelah gitu nya ketika pas bareng panggih ngobrol dah bodor dah bager sih. Bager. Heeh, Barang barang mana teh si asli. balager bodor.
Aduh, Sararenang hirup berarti. Sarenang. Tak aing sok kabita anjing. Goblok hari di Tanjung Sari bararisa gitu. Bari sayup Bari gitu. sayup gitu anjing. Jeragoan ya. Jaragoan. Sok kayak mana? Jaragoan. Baroga duit ya, harepi we geuningan bari sayup keneh. Cek aing ge mata ya kumaha ya pan hype eta tadi. khusus ka warga Tanjung Sari BBM ge 1 juta saleter. Komo khususna jeung anu penghuni-penghuni anyar loba nu di Bandung. Heeh, pendatang-pendatang. Loba aya nama. Mareli Imah tadi Tanjung Sari da akses sebenarnya Tanjung Sari teh ngeunah. Harga ka dieu ngeunah. Tol dekat. Dekat. Tempat wisata banyak kayak Tempat wisata wisata banyak banyak. banget. Terusin. Damri dekat. Damri dekat. Enak ke reka mana? Reka Kuliner Kebun Kelapa. banyak. Kebun kelapa ada. Damri Kaelang ada. Elang ada. dan tidak perlu membeli AC di dia mah. Teu kudu Kudu kamari beli ge AC. paling tiis seberapa 14 nya. 14. Sakola buat barudak anak-anakna loba. di Loba. dieu nya. SMA 79. BPI aya di dieu. SMA 1 banyak Piadika Baragus sekolahna geus. Pika kampus-kampus ke pana aya di urang. Dia pasti balartah nunggu separina ka Tanjung Sari mah. Betah asli tinggal di rumah. Itulah merenya. Episode kali ini mah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak? Cukup sih. Terusin. Terusin. Udah aku juga. Cukup ah. Heeh. Nya Hatur nuhun. meureunnan episode kali ini mah sakitu nu kapihatur. Hapunten meureun anu bilih aya kata-kata anu menyinggung. Nya komo nu ngaran-ngaran kasebut gitu. Nya nami-nami kasebut punten abdi klarifikasi heula tadi ngabahas sanes intansina tapi mah carita bodorna punten pisan. Anu kasebut anu naon gitu. Di bip engke ku Dedi nya Den. Kudu minta hampura di beb mah teh. Heuh sakitu meureun sakali deui hapunten bilih aya lepat-lepat kata atau menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih.